سيدنا ومولانا محمد المحسوس بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا بالسر والجهر منكم سبيل. Anu dihormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat pemerintahan, Bapak Kepala Desa, tidak masalah. Aparatur keamanan, sareng sadayana dulur-dulur, no alhamdulillah ketinggal. Lumayan seueur para pemuda aya nu hadir katinggal kalarasep, para pemudi ge aya nu hadir katinggal garelis, ibu-ibu sedang sadayana didoakeun sing bahagia dunia bahagia akhirat. Jantong dirinya jangan berarti ya. Untuk ngahalang. Di sisi nah diomnya eta berarti benar tuh untuk aku dia mau bujuran kalau dia iman dia tuh benar itu lagi mau bujuran kemudian lagi mau bujuran kemudian alhamdulillah ya nu hadir aya di tingkat 1, tingkat 2, jadi dulu aya VIP ya. Tingkat 3, Masya Allah. Maaf para jamaah, satrakan Pak Haji masih yang ceramah, kurang doa bersamanya, salibna ngadoa teh kena sopan. Awewe tong anu istilah emok. Emok dia akan ketemu dengan Allah. Malam masuk jantung tuh, apa? Nunung dong namanya, nunung namanya kita. Sekedar, sekedar emang kelas sekedar karena apa nih? Ada punya sopan, ada sopan. Mau merawat cairnya di buka tutupnya. Udah ada mencari. Habib bahagia tos. Habib tos nih. Ini mengalami. Habib minta dihormat Habib. Panitia Habib dihormati. Tot saina ya. Kieu itu pangna kudu nyimpen sayurnya ke urang tiupan ku Fatihah jeung sholawat. Kieu sia. Tinggal ya tadi tinggal. Aya kejadian sasih kemarin. Alhamdulillah. Aya Paukman ngaranna sok naos kapal. Nyungkeun cai doa budak napa dari koperasi ku dokter karena operasi nah jadi koperasi di operasi gaduh bulu eta nanti ginjal nanti dina ginjal kayak batu dua kayak naon batu dina naon nu hiji lembek nu hiji keras ieu teh kedah dikaluarkeun lagi karosna nyeri siapa eta protokol kenali ke dia siapa yang berada di operasi biaya terus oke terus masuk ruang pasien ngancai doa iya tadi bawa wah itu terlalu banyak naon eta jeung aya alasan aya Habib dari kata Tiaman doaan ku Fatihah jeung sholawat dileueut dan aya dileueut yang kehampangan dok sebentar saya mau kencing dulu kayak operasi teh yang kehampangan
Begitu kehampangan si batuna keluar. Si batu anu rek dikeluarkeun teh. Nu lembek jeung koras. Ai pasien mah apa lu? Digeuning ka dok saya kencing kok ada ini apa? Cuma teh eta dikeluarkeun teh. Akhirna dioperasina teh cios. Lumayan pantah duit puluhan juta teh kaluar. Sarehatna naon ngaleut cai terus dibacakeun Fatihah jeung sholawat. Kitu atuh dibejakeun mah. Mata imam nyimpan saya kesukaran dari TKP orang cager itu garing kabeh. Gering hati, gering pikiran, gering coba duit gitu. Lain orang ngadoa, kami sehat lahir batin, sehat fisik, sehat pesan. Beres enggak? Tong ningali salimul apib, abdi mah wah nanaonan, abdi mah imam meningali berjamaah obat jelema we sok lebih mudah diijabah. Ayo ngadoa kita jibe diijabah hiji diijabah kabeh gitu. So, panitia aya cai teh atuh cai aqua atau gelas sudah bagikeun jamaah. Aya cai loba. So kalau itu main hamur kita berjamaah. Terus balikan langsung ya. Coba tata. Dia kayak ibu ya. Nah ini ya. Oh bapak ya bapak. Oh. So iya ibu. Ibu tata. So simpan man gitu. Terus saya ini kemana kan dulu kan? Alhamdulillah. Mau udah ngadua sesarangan. Mau ngarokok sakedap di para manula rokona. Kirang saya ngadua bari ngarokok. Terus beres kelas kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Hadiah Fatihah mugia didugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi para rasul, khususna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin. Tudulika arwahna karuhun urang sadayana. Khususna karuhun nu aya di kampung. Mengatungkulkeun mastaka sebatan keluarga atau pupus khususon ila arwahi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Angkat panangan. Latihan kedua urang nyuhungkeun ka Allah Ta'ala mugia dosa kalepatan kahilapan urang sadaya dihapunten kumantenna. Hate anu nuju gelisah sing dipasihan ketenangan. Anu gaduh urusan sulit ti dieu Allah masihan jalan keluar anu gampang. Anu garaduh panyawat dari ujung rambut sampai ujung kaki dicabut panyawatna. Digentos ku kesehatan anu sampurna. Anu teu acan angkat ibadah haji sareng umroh sing dinasibkeun ku Allah tiasa arangkat sadayana. Anu atos sing tiasa arangkat deui. Anu bade angkat tahun ayeuna hajian sing lancar sagala rupina.
Oge urang nyuhkeun ka Allah wargi-wargi urang di Turki, di Suriah anu pupus tos langkung ti 16.000 kena ku gempa berkekuatan 7,8. Oge anu luka-luka puluhan ribu, yang kehilangan rumah kira langkung 5 juta lebih. Lajeng deui di Kabupaten Cianjur sami kena ku gempa, lajeng deui di Kabupaten Garut aya sebagian dicatat kawah darajat. Di Pasirwangi aya sebagian bumi anu hancur. Oge di Kabupaten Bandung bagian tenggara nyata Kecamatan Pangalengan sebagian aya rumah yang hancur. Oge di Sukamenak Margahayu Bandung puluhan rumah terbakar. Urang doakeun nu kalupus sing meninggal syahid di hadapan Allah. Anu kehilangan harta diganti dengan yang lebih baik lagi. Anu luka-luka semoga cepat sembuh kembali. Keluarga dikantunkeun sing dipasihan kasobaran, katabahan, katawakalan ku Allah Ta'ala. Di urang nyungkeun di kampung Pemayangan Kongsari, desa Kertanagara sing tebih tina musibah, sing tebih tina narkoba, sing tebih tina minuman-minuman keras, aliran-aliran sesat. Masyarakatna sing pageuh nyepang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Oge urang nyungkeun ka Allah Indonesia sakedap deui tahun 2024 bade gaduh hajat ageung pemilu sing aman Indonesia. Di ayeuna terus ka ditu kapalina aman. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan. Sok maraca salawat wa barik. Salawat wa barik teh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Angkat pandangan. Allahumma bihaqqi shalawatika wa salamika wa barakatika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada was-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Tiupkeun kana panangan, sukuturkeun Pak Haji, balurkeun kana mastaka, ras kana rarai,
leher, dada, perut, paha sampai ujung kaki. Usap-usap mesehat. Penyakit-penyakit dicabut, berkah Fatihah, berkah sholawat. Sok caina dileueut, ngangge panangan katuhu. Seperti sewang. Ayeuna urang maca sholawat diiringi ku tabuhan irama hadrah. Sok tuturkeun Pak Haji. Sallallahu maaf. Sadayana. Lain maksudnya macam kita sebelum Sallallahu sadayana sampai karena ini ada salawat sallallahu sadayana. Sallallahu wasallama ala nabiyyi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nari apa itu seperti ini kamu dirinya ini kamu jangan Haji ulah sekali, terus ngiring sekalinya, mana diangkat sama sholawat. Alat-alatnya tersiap. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah jamu teh. Di suara doa yang udah kemana ke anak itu. Bagaimana disebut? Kayak disusun mana? Ai sholawat makerbana kancan apalnya di bejaan heula. Nya tadi. Dina kitab Asnal Mathalib. Kitab naon? Jilid keempat susunan Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu maqamna di Kairo, Mesir. Wa darfud dufi. Mandai wae. Wajah muka, itu laki itu bantuan itu. Ya, kalau itu kurang keserian juga begini. Taskan tentang haji teh. Dari pelan. Wador putufi. Iki kudu bilau. Mubahun fil ursi wal khitani wa ghairihima walau kana bijalajina. Tom culang. Kene budak maksudnya. Wador putufi. Ya, status hukum memukul rebana. Di Bali gitu nih. Tinggali ka dieu. Teu moal kaharti tong sagala ditinggali teuing. Mubahun hukumnya adalah boleh. Nanti pilursi wal khitani di dalam resepsi pernikahan. Oke, resepsi naon? Khitanan boleh. Nanti misalnya atuh. Yang jelas. Wal ghairi majang di luar dua resepsi ieu boleh memukul rebana. Walau kana bijalajina.
Sok sanajan aya tembaga di pinggir bana. Aya tembaga di pinggir bana tak? Boleh. Rek make rebana boleh. Teu make rebana shalawatan teh boleh. Urang di mata shalawat teu make rebana atas di mata shalawat bobari boleh. Teu make rebana boleh, make rebana boleh. Tidak ada masalah. Betul? Sok, sasarangan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sadayana sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Marilah kita semuanya bersolawat kepadanya. Marilah kita semuanya mengamalkan ajarannya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi أشرق البدر علينا فاختفت منه النور مثل حسنك رأينا قد يا وجه سروري صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sekali lagi sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Cik ayeuna awewe hungkul lalaki jeung teh. Sok awewe Imas kilu Imas. Jeung awewe sallallahu wasallam ala Muhammadin saya kompak enak di telinga, nilainya 175. Cik lalaki saya ayah ya tak maaf ya maaf ayah kurang lalaki sallallahu wasallam
200. Lalaki mah nanti saeutik ngadirna teh. Tapi kalem macana tenang terus basnya begitu nyaman di telinga. Baik, cuma urang. Istimewa luar. Jauh saya istimewa luar biasa. Hadiahna lato-lato. Ayeuna teh terusum nama. Lato yalitu laton wa huwa latun wa dzaka maltutun lito litti iltit lata lito lata litti lata tit malatun malatun milatun. Hartosna memukul. Hartosna naon? Memukul. Lato kanan memukul, lato kiri memukul, jadi saling pukul. Tadi teh gambaran sakeudeung pemilu bakal loba nu saling pukul. Ya, partai jeung partai kita rame saling pukul. Tapi mudah-mudahan Allah terjadi sing aman we. Aminan atuh. Amin ya rabbal. Barokah sholawat. Itu corona teh di Indonesia teh can pulih 100%. Urang ngaduma sim 100% hilang di bumi Indonesia. Aminan. Bahkan hilang corona di seluruh dunia. Anu rezekina sempit barokah sholawat jadi luas. Yang sakit-sakitan jadi sehat sempurna. Anu imana ngontrak sing boga imah, sing sering ke Mekah, suami ibu istrinya bertambah. Awewe rek amin moal, sing tarik awewe rek amin moal, lalaki amin. Itu jawaban yang benar. Normalna awewe mung dicanung, normalna lalaki hayang nyanung. Jadi raya lalaki karena nyanung teh hayang acan, ciri lalaki teu normal. Kedah dirukiah. Lanjutkan. Lan kanu can apal di bejaan, ya sembarangan lalaki bisa nyanung. Nu meunang nyanung teh ngan 4 golongan saur Nabi. Kahiji nu meunang nyanung teh raja. Salaki eueuh raja lain. Posisi aman. Kadua nu meunang nyanung teh konglomerat nu duitna miliaran triliunan. Salaki aja konglomerat lain posisi. Katilu nu meunang nyanung teh ajengan. Ya, terima kasih. Ulama nu meunang nyanung. Salaki aja ulama lain posisi. Kaopat nu meunang nyanung teh nu gelo. Salaki aja nu gelo lain posisi. Nah, ini kalaki dengekeun ieu. Rek nyanung mah da nyanung mah teu doraka halal nyanung mah. Ngan memeh nyanung teh mikir heula, ingat kana omongan Pak Haji dieu. Aing teh raja lah. Satu barang raja, konglomerat, ulama, berarti punya nung teh. Geus daripada disebut begitu patut, sudah bapak-bapak istrimu satu saja, yang pertama untuk yang terakhir. Aduh, cuti mana masa dibang melangkung. Dikata keprok itu, aduh. Nan daripada selingkuh, mending oge.
Didinya saya ngomong, aing teu ngomong tah. Kang Uyun, aya kaul ulama. Eta, mangwan jeung ka dia ya. Oh, nampura PT eueuh kan? Mangwan di hampura ieu. Aya 3 golongan jelema ya mangwan dia. Yang istighfarnya sia-sia tidak diterima Allah. Alhamdulillah ya. Kayak saha laki-laki yang sudah punya istri sah tapi punya selingkuhan. Nah, terus boga pamajikan sah punya pacar lagi. Nah, aya lalaki nu kitu sing tarik aya jelemana ka dieu diukna belah mana tebak. Geus boga pamajikan boga ka Bogor disimpen di kontrakan datangan saminggu sakali terus berzina balik ka imah istighfar 1000 kali istighfarnya sia-sia tidak diterima Allah kecuali si perempuan tersebut diputuskan atau dinikahi dengan sah. Oh, sing satia ka bapak-bapak ka bojona. Bapak geus boga pamajikan gitu misalnya ngaranna Yuli. Geus dina hate bapak cuma ada Yuli. Butuh eta nanaon nelpon ka Yuli. Na WA na SMS da pamajikanana Yuli. Ulah ari pamajikan Yuli ari SMS-an jeung Wida. Itu Wida ya kan dia gitu. Hampura Wida. Ibu-ibu ge sami, ibu tos gaduh caroge. Terus bogoh ka lalaki sejen, terus selingkuh, tangke di jero kubur diasupan 70.000 orai. 70.000 kalajengking yang siap menyengat ke keluar nanah darah busuk dina mulut nama kita poe kiamat. Dengekeun sebenarnya dengekeun wedas. Mau kemana Santi? Santi mah rek kemana ditanya tuh Santi? Ada labu tuh. Terus teraskeun. Ngali teh diteraskeun. Teu boga saraki ngaranna Dayat misalnya. Terus dina hate cuma ada Dayat. Butuh duit minta ka Dayat. WA ka Dayat, SMS da kulit salakina ulah ari salaki Dayat, ari SMS-an yang engkos. Semoga setia dengan pasangannya masing-masing. Aminan atuh. Jam sabaraha ya? 10 menit deh. Aku mau urang. Hayang ke jam sabaraha? Jam 1 tambahan si amplopna. Heureuy, ini heureuy. Salimul Apip mu balik anu teu beuki amplop. Hah? Saanu riweuh ngomong geus di dinya ngomong. Urang teh ngomong-ngomong biasa-biasa ya. Teraskeun nomor 2. Yang istighfarnya sia-sia adalah yang di rumahnya banyak harta tapi dari hasil haram. Contoh tinggal di dia. Rumahnya mewah, saudara. Rumahnya mewah. Mobilnya banyak. Tanahnya luas. Ada efek hasil tidak bati Bang Emo. Nabi Bang Emo ka dia. Dia tinggal ka dia ya. Belum tinggal ka sini mau. Dorakana minjem duit ka Bang Emo. Hiji sakali transaksi minjem duit ka Bang Emo, dorakana duit gede tibatan 30 genep kali berzina.
Lain anu minjem nongku nu boga anu satuju kana Bang Emok, sekretarisna, bendaharana kabeh kebagian neraka. Terus engke di akhirat dirobah awakna jelema beungeutna babi. Awakna jelema beungeutna anjing. Naudzubillah kisain Ngomong mau kita malaikat mandor bukan. Sekolah itu. Terjawab naudzubillah kemudian dilaksa. Teraskeun. Can anggeus ye. Sahuap ngadahar sangu tina Bang Emok duitna teh teh. Maka 40 poe salat fardu dihapus dari terima. Sok naudzubillah kitu. Barang. Teraskeun. Dina Ihya Ulumuddin dibejakeun sok tuturkeun dahareun teh sareng barang dahareun teh bibitna amal. Lamun dahareun nu masuk kana perut urang halal sok ngadorong kana ibadah jadi getol, kana amal soleh jadi getol. Dahareun teh bibitna amal. Tapi lamun asup kana beuteung barang haram sok ngadorong karena amal soleh jadi kedul haream. Tah haream ibadah naon teh eta teh mungkin asup kana beuteung urang barang haram sengaja ataupun tidak sok mawa kana haream ibadah. Ayeuna mah loba supermarket anu teh kade hati-hati di Bandung engal keneh kapenah ari luarna abon sapi 100% halal. Begitu di lab di parios 100% daging babi. Teraskeun. Lucu teh. Sareng ayeuna mah seueur minuman anu tos janten nya diplastikan, di botolan, makanan di parios teh ternyata seueur anu mengandung minyak babi 0,1%. Sengaja ataupun tidak sok mawa haream ibadah. Aya hiji negara leutik Bertonia, aya hiji daerah namina Shankit. Di daerah eta ibu-ibu budak umur 10 tahun teh kata Al-Qur'an 30 juz. Umum jadi geus biasa budak 10 tahun kata Al-Qur'an 30 juz itu biasa teh aneh. Justru umur 10 tahun can kata Al-Qur'an 30 juz wirang inung bapana. Kiai nangga buruk tafsir sawi teu make kitab di luar kepala, cerdas paling tersaweh. Naon coba resepna? Di dinya teu aya supermarket. Jiga Alfamart, Indomart, Carrefour, daya, daharna naon sampo, dikulum, hui, dikulum, melakui nage maca heula Fatihah, maca heula sholawat, lain bade ngomongkeun batur, kepalakan teh. Kartos, dituangna teh kana awak sarehat teh keuna ku panyakit ararane kana ibadah, dorong getol, otak ge mesti cerdas luar biasa. Di urang segala gabres di urang mah. Kan yang kayak mas tunjuk sedikit saja. Pak urang, jadi urang. Nanti ngomong dengan teman lain. Masing-masing mubaliknya boga ciri khas, mas. Teraskeun, walar teraskeun. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Atawa imahna mewah, tanahna lega, mobil papalatak, ari pek teh tina hasil korupsi. Aya teh pejabat nu kitu? Sing tarik aya. Bahkan ayeuna teh loba pejabat, loba anggota dewan yang seperti kacang lupa kulitnya.
Ari keur kampanye siga nu heueuh, datang ka rakyat leutik, ngadeukeutan minta didukung, mereka ngomong, pilihlah saya. Kalau saya sudah terpilih, saya akan mementingkan kepentingan rakyat kecil. Ari geus kapilih, poho ka rakyat leutik anu geus pilih ka manehna. Rek keprok kabeh aing teu ngeunang saeutik mah keprok. Keprok sekali deui keprok. Tepung pramuka. Geus pulang camping sekalian lah. Nah, geus make dana ieu teh bae. Teraskeun. Jawab, teraskeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. 3. Jelema sok make barang dilarang ku agama. Seperti lalaki sok make cincin tina emas. Ari awewe mah teu naon lalaki make batu ali batangna tina emas. Make batu ali ke lalaki teh sunat dina kitab Syama'il At-Tirmidzi. An cukup hiji. Tong bawa batuin. Ya tinggal di bos ya. Pak Haji make teu. Tuh make batu ali hiji cukup di dieu ngan numpang alus nama menutur ke Nabi ieu. Kanjeng Dawi mah saseringna dina cingir di parangan katu kieu mangena teh. Jeung dibalikeun kieu Pak tah. Naon margina? Aya anu seratan Allah Rasul Muhammad. Dibaca nama dihandap Muhammadur Rasulullah tapi tulisan Allahna di luhur. Ngahargaan penghormatan ke Allah. Jadi Allah Rasul Muhammad baca dihandap Muhammadur Rasulullah. Sok diagi cap upami anjeunna ngirim surat ka negara lain. Plok begitu ku batu ali anjeunna tasap dikiekeun. Da iki sabenerna mah kudu nama di dieu. Di dieu ngan logor. Kemudian geus dijaga ya. Kartas. Alhamdulillah. Geus heula sakitu ayeuna lompat kana lo. Bantuan atuh. Lompat ngabahas kana ro. Rojak. Ari Rajab teh eta mangkudin 3 hurufna teh berje ro jim ba sebarang ro jim ba ro nate maknana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ro nate jimna Jibril alaihi salam ba'na buruk. Jadi Rasulullah SAW angkat Isra Mi'raj didampingi ku jenderal malaikat yaitu Jibril alaihissalam ngangge kendaraan super cepat namina buruk disingkat Rojak. Ngobrol tinggal di dia. Naon hikmahna ieu dina Rajaban hiji sata acan Kanjeng Nabi di Mi'rajkeun memang Nabi teh nuju mengalami masa pedih. Masa sedih yang sangat sedih. Nah sebabna di kantun pupus kedua jamin sangat membantu perjuangan dakwah beliau. 1 Abu Thalib, 2 Sayyidah Khadijah. Hujan ya teh? Hujan. Nu kahujanan leuwih gede ganjaranna. Sekarang sih kan ngomong ngomong Rasker harita Kanjeng Nabi teh nalika dia dianggap sebagai kaum minoritas, pendukungnya sedikit minoritas. Bahkan mitos orang kafir kudu harita Nabi teh kudu orang Palestina, Nabi mah orang Bani Israil, Muhammad orang Arab ngaku-ngaku Nabi teh. Ketika dibunuh, siapa yang menjamin Nabi tidak dibunuh? Abu Thalib pamanna. Tak anu ngajamin tidak dibunuh teh Abu Thalib ngantunkeun mata pedih luar biasa. Saanu ngabantu secara harta, moral, memberi motivasi semangat saha Sayyidah Khadijah. Pupus deui mata
mun ayeuna mana terpukul Kangjeng Nabi teh. Tak masa sedih gitu Allah memberikan hiburan rohani yang berharga dengan dimi'rajkan naik ke langit itu sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Saat itu ditinggalkan pupus kubojo sareng pamanna. Kartas ada cerita turutan Siti Khadijah. Siti Khadijah teh aya anu memberikan semangat ke salaki. Siti Khadijah. Harita Kang Haji dengan ikan dia. Nabi nuju di Gua Hiro, nuju tafakur, tadabbur, tahannus, nyakekeun diri ka Gusti Allah. Tuang mupan kudu, aleuat mah kudu saru nyagikeun bojona ku anjeun. Bari anjeunna teh di Jabal Nur di Gua Hiro teh, ieu jauh ti hanap ka puncak gunung ka Gua Hiro teh kulumpang teh sajam satengah. Bari nanya, bari panas. Da gunung naik lain jika gunung diurang atuh batatang kali itu mah tandus. Disangakeun leueuteun ka caroge. Allahu akbar. Padahal cek urang mah nitah we pan aya Sayyidah Khadijah mah konglomerat atuh. Jelema beunghar nitah we ka pembantu da bisa. Henteu ku nyarira. Ece mah tong ka kitung. Di tinta nyoba cai di tengah imah ka dapur ge hese. Tuh, dasar deui da masak. Mah panyerakeun cai nyokot teh olangan. Ih, jahayang teh boga pamajikan kitu. Terus si Dioria turutan ke rumah beunghar geulis hade kasalaki. Ieu keur mah eukeur deui miskin goreng patut ngalawan wae kasalaki. Aya awe nu kitu? Diukna belah mana? Cahaya ke surga, turutan Siti Khadijah. Cahaya ke surga, jadi WTS. Jadi nggak saya ketawa ngomong lain. WTS teh lain wanita tumpakeun sararea. WTS teh waro, tawadho, sabar. Jadi dia masuk ye wae naon. Waro, tawadho, sabar. Waro teh naon? Api. Karena harta salaki tarawadi cukat cokot duit salaki teu bebeja. Awewe nusok nyokot duit salaki teu bebeja, dorakana lebih gede tibatan 8.000 bangsa. Aya nusok nyokot duit salaki teu bebeja? Rumana saja mana aing turun sekian. Awas mah ini turun sekian. Dia kalau kemana awalnya tewa? Tewa. Cemat kekel bisuhan. Kusrak salah panasan. Kusrak. Nah yang garinya itu. PT Edwin 100.000. Ceknya aku mah yes. Guru yes. Pakai mali baso jeung seblak tulang. Ya, duit teh salaki nanya, mama da saya duitan 100.000 dina saku cana panjang tuh hidaun nanaonan. Aya teh awe kitu. Tiungna warna naon? Mau cari duitan mas ya, pasar lo. Kita gitu, teras dan air teh. Rumah udah kesima, laka-laka dia lagi. Teraskan, ya sing siga Siti Khadijah hisadanya, beunghar gelis sae kacaroge ulah keur meukeur miskin goreng patut ka salaki dahaya gitu. Teraskeun nah hiji aing mahna teh jadi naon kana hiji
hiburan rohani yang berharga dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan dua kepedihan, ditinggal meninggal oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha sareng pamana Abu Thalib. Hiji, dua. Dua. Ya, kadia ya. Kadia. Wios kadia wios. Mohon. Terima kasih Yanti. Kedua. Kanjeng Nabi teh ngan hiji-hijina nu di Isra Mi'rajkeun. Sekelas malaikat Jibril pun teu di Isra Mi'rajkeun. Teu aya jin, teu aya manusia, teu aya nabi, teu aya rasul. Bahkan tina jumlah 124.000 nabi ngan Nabi Muhammad hungkul di Mi'rajkeun. Kaikun ka langit ka hiji sampai ke topang jeung Allah. Apakah Nabi sombong? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Terakhir turutan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diangkat derajat, ditaikeun ka langit katujuh, itu sombong. Urang karek bisi naik pangkat, urang tidak miskin jadi beunghar, usaha teu maju jadi maju, tong sombong. Tuh Nabi teu sombong. Di urang maka kara Nabi ka puncak gunung Himalaya, geus sombong nancekeun bendera. Saya sudah berada di puncak gunung Himalaya. Alasnya puncak gunung sombong. Nabi maka langit katujuh teu sombong. Dan orang itu pantas sombong. Orang itu dijen tina cimani betul aku dijual. Mungkin nauk hayang. Sok nauk hayang ku orang dikumpulkan menang 2 drum. Jual ke pasar laku air meuli. Sok cimani orang dikumpulkan menang 2 drum. Jual ke pasar. Bade pasar cimani teu hayang air. Maka bisi orang dia air nu beunghar sombong cabak tarangna. Tong sombong sa cimani kitu. Yang sedih itu ayo biasa-biasa. Baik, rumah orangnya. Ya tinggal ke dia. Dia enak Pak Haji jalan dia. Tinggal ke dia jalan. Sini. Iya Pak Haji jalan dia teh dina jero beuteung nu dibawa ku Pak Haji teh kotoran tai. Mata teu meunang sombong, nu dibawa ku urang teh tai, kotoran. Mun kitu dibawa ka itu ka dieu teh emas permata dina beuteung teh. Rek sombong oge, tidak aku mawatai sombong. Mata jelema teu pantes sombong, da nu dibawa teh saukur tai kotoran. Tuh. Ya tinggal kan dia. Tina bolong wae dina awak urang keluar naon? Kotor di sarua, bau eueuh seuneu. Si Kajol artis India. Irungna mancung. Tapi tetap tina irung mancung si Kajol kaluarna reho. Sri Devi cureleuk panonna. Tapi tina pareun cureleukna kaluarna cileuh jae. Pun alo Saskia Gotik. Saskia Gotik bujurna demplon, diputak kita digual, terkenal dengan goyang itik. Leres henteu. Loba lalaki resep terpesona, tapi si apal bapak-bapak tina bujur Saskia Gotik kaluarna tae. Mata kuna sakona bujur Saskia Gotik lobok saking tai-taina kadinya. Jero beuteung tiarep kaluarna naon cikii. Leres henteu. Kartika Putri seksi bibirnya. Cantik bibirnya seksi. Tina bibir seksi Kartika Putri kaluarna dahdir putah leres henteu. Ciduh leres henteu. Berarti eta teh ciri urang teu meunang sombong. Da barau kabeh nu kaluar tina bolong awak urang. Betul. Geus jadi mayit tinggal ieu jelema mah ka harti ye. Ye. Tinggal ke Rodia tong ngobrol. Rodia tong ngobrol cuci. Dengerin Mas Indra lagi bicara. Hai. Tinggal ke dia. Ya.
aya jenderal bintang 4 meninggal dunia. Bawa mayitna ke pasar, jual. Mangga beli bade meser bangke jenderal. Itu jenderal bintang 4 aya nu meuli moal. Bandingkeun jeung bangke asin peda. Asin peda geus jadi mayit, geus pae panon bolotot. Jual ke pasar. Nah, ku aya nu meuli komo peda beureum hargana lumayan mahal. Tuh mata dia mah ulah sombong, geus jadi mayit mah naonan, eueun kene asin peda. Maka kali sok sering ceramah di TNI, hei bapak-bapak jenderal jangan sombong punya bintang 4. Kalau bapak mati, bintangnya ditinggalkan. Salimul Apik punya bintang 7, tidak pernah sombong. Saya pakai ketika saya sakit kepala. Wah jauh, tak pasti. Mau kemana Putri? Ayah, nganterin sosis. Putri sing payu, Putri sosisnya. Sing beak aja jeung eta nang wadah-wadahan. Gimana sampul masnya? Teraskan. Sakitu anu kapihatur. Itu. Ya saya kolohon teruskan wae. Salawatan dulu yuk. Yuk. Nyaok yuk. Nyaok salawat. Nyaok salawat. Nyaok salawat. Ayo salawatan, saudara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyarraf salatan tubashiruna biha wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yawmina semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah cinta
Tangannya diangkat kepala, kalau ada enggak volumenya diangkat. Untukmu kekasih. Allahu Akbar. Ya, udah ini. Allahu Akbar. Awas Pak, berarti dihayati. Ada anu ebel pernah kan rumah sakit dong, gawat deh, anjir itu nahan. Nggak jadi anjir gitu. Astagfirullah, orang langsung ya. Panganan kita, panganan kita. Sadayana. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Semuanya Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi ya aunal qaribi. Semua amnun wa salamun binukar islamun salam alaika. Yuk Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Sekali lagi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Panitia Ajib, yuk Ajib begini. Ajib itu semacam luar biasa. Panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-muda, muda-mudi, semua yang hadir, sholawatan, rajaban, masuk surga. Amin. Kita sebelum Adiknya habar menawarkan uwi dia anu can pernah sholat sing daek sholat membolong-bolong sing jadi full lepas gue bisa ditambah jeung pasunatan masih mau ini teh Pak Haji jam 1
Ayeuna naos di Leles Garut. Ayeuna jam 12. Kada pribadi asal, bade lahor. Nah, ieu tinggalkan ieu. Setiap amal soleh nu dilakukan dina bulan nu dimuliakeun ku Allah, pahalana berlipat ganda. Raja mah hiji sama dengan 70. Hiji sama dengan 73. Kabitan ke? Jawab kabitan ke? Sedekah bala-bala hiji saluajeun 70 bala-bala. Ajib tidak? Mangpang mengpeng bulan Rajab urang sedekah you ya you nyoko sodako mas totalnya pikiran lima sistem lain. Urang gelar sorban margi para jamaah di dia maranana masjid semoga kebutuhannya keluar tuh kira ibu yang minyak wangi selawat Pak Haji hayang mareli hayang mah kamari aya ibu-ibu umur 70 mas meuli ieu 10 ribuan tuh pesagi kantu dioleskeun kana pipina uihna robah janten jihan pahina pira teuing meuseunya intina mah sunat we resep teu lamun imah salengit nu asup malaikat rahmat kaki mah teh sengit-sengitnya uang kamu sengitan, uang keluarga sengitan, kamar tidur sengitan, sing sarengit awak sing sengit rek salat, sing sengit rek maca Quran, sing sengit rek wiridan, sing sengit jadi banyak sengitan geus dibacakeun sholawat dua bari sareng gelar sorban sok barudak santri taruh sing aya lirikna. So ibu kenang-kenangan we teu panggih lilanya moal panggih tahunan boga kenang-kenangan minyak wangi sholawat. Maya rezekina bantuan. Batina urang pake kanggo kepentingan di pesantren. So 10.000 mah teu berat. Bisa pinjam heula ka babaturan. Ayo cepat bergerak. Ayo bismillah. Bari mata sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'an karami amin rezekina mugi jembarkeun milikna mugi agungkeun rezekina mugi jembarkeun milikna mugi agungkeun ya Rabbi bil Maulana ya sami du'ana bihurmati Nabi Muhammad taqabbal du'ana ya Rabbi ridha qasidana waghfir kelilingkan betul kita gitukan doana mugi ijabah sitiasa angkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bin putrana mugi solehkeun
rumah tangga harmoniskeun, usahamu dilancarkeun, usahamu diberkahkeun ya Rabbi bir. Amin. Ya wasi'an, ya sadaya jamaah, doana mugi ijabah, hatena mugi bersihkeun, dosana mugi hapunten ya Rabbi. Berdiri ngadeg sadaya. Bapak-bapak ngiring ngadeg sadaya. Wa bukir. Nama doa ya wasi'an, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul quduru misla husni marataina, qattu ya wajah suri Allah ya Nabi salam salam ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, berkali astaghfirullah, ampunan kami sadaya, ampunan yang dosa dan kehilangan astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Dosa guru-guru abdi, guru abdi, guru abdi, guru abdi, dosa sadaya mukminin mukminat muslimin muslimat, ampunkan ya Allah. Tuturkeun ya Allah, angkat panangan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kelawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabul ya Allah pamaksadan abdi sadaya, khususna satunggulkeun mastaka naon kahoyong urang suhungkeun ka Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Pak Haji nada hapunten kasadeanya bilih aya cariosan atau raos kana mana bilih nami-nami nu kasebat nada hapunten. Mugia tiasa tepang di dina sanes waktos. Terakhir angkat pangan sadayana kitu. Tunggulkeun mastaka sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ibu, jangan doa. Alhamdulillah, ya acara parantos terselenggara dina aya dina kalancaran. Mudah-mudahan urang sadayana sing langgeng barokah dina kahirupan urang sadayana oge manfaat ilmu anu sakumaha ka kuring urang sadayana. Dina urang teraskeun kana acara terakhir nya kana acara doa.
anu mana insyaallah bade dikapaikeun ku Mang. Mana Mang? Fokus sekarang tempat maka nyanakeun ka mangkeuna. Para ibu umur ari sekarang. Lalu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sadayana, para bapak sadayana, nama ulang sadayana, ulang sadayana mendazar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulang sadayana dina sagala rutina, dina ibadahna, apana dina saja jasa ulang sadayana Kamera dalam bos. harta ulang sadayana. Wallahu bibarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma birana ya ghafur warhamna ya rahim wa ghfirna ya latif. Allahumma sallimna wa muslimin wa afina wa mu'minin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa sih cabut? Sesungguhnya kita bersabda baik akhir akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara parantos terselenggara lancaran oke atas biasa ditutup ku doa. Anu mudah-mudahan para bapak, para ibu, para hadirin hadirat sadayana biasa ngapa